Nah, mulai. Carana coba kumaha Tuhan saya carana wa yurabbihi bimulazamati asma'i tauhid. Urus coba ruh ngurusan tiplul ma'ani supaya timbul carana bimulazamati asma'i tauhid, dijamakeun asma'i tauhid sebab untuk wusul ilallah. Mulai la ilaha illallah, naik Allah Allah Allah, naik huwa naik al haqqu al haq, naik al hayyu, naik al qayyum sakumaha nu kamari caritakeun 9 tuh kan. Sampaikan 12 9 geus luar biasa eta kan kudu ditaekeun ku guru ulah naik sorangan. La ilaha illallah timimiti pindah tina la ma'budah kana la maksuda, naik kana la matluba, naik kana la kitu mahsula, naik deui aya sampaikan ke 7 tingkatan tina la ilaha illallah bae ge. Nah eta kan nu naikeun guru kok bisa ditaekeun tina sinar-sinar, tina cahaya-cahaya nu aya dina wajahna hanya mursyid nu nyaho. Tah beuki ngahesean mah ya wa yurabbi bimulazamati asma'i tauhid geus pokona mah hiji bae ge la ilaha illallah ulah naekana Allah Allah ulah naekana huwa insyaallah sebab dipadu langsung ye ku Syekh Abdul Karim ti Ahmad Khatib Syambas dipadu qadiriyah wa naqsabandiyah perancang qadiriyah Tuan Syekh Abdul Qadir perancang naqsabandiyah Bahauddin An-Naqsabandi dihijikeun ku Ahmad Khatib Syambas qadiriyah wan naqsabandiyah hiji geus di jerona engke aya perbedaan di jerona lamun urang Naqsabandiyah doang ditingali ku urang dina kitab Naqsabandiyah kieu nah ketika dipadukeun qadiriyah jeung Naqsabandiyah ku aya berbeda sebab dipadukeun tak hebatna Syekh Ahmad Khatib Syambas bisa madukeun qadiriyah jeung Naqsabandiyah. Nah, wari wa bimulazamati asma'i tauhid mulai sesuai jeung tuntunan guru dipandu la ilaha illallah sesuai jeung aturan-aturanna larangan-larangan ya lamun cerdas berarti kan nyana naik bisa wa yukhriju min alamil jismaniyah keluarnya tina alam jisi ila alam ruhaniyah wari silulup ke alam ruhani alam ruhani teh nuh teu kadeuleu ku ieu teu kadenge ku ieu alam ieu seakan-akan aya pintu gerbang eta nu ngajagaana nafsu ketika nafsu eta encan diperangan ku urang dijaga di pintu gerbang ruhani. Ketika nafsu eta geus diperangan ku urang nafsu nu mana diaturlah ku Imam Naqsabandi aya nafsul lawamah nafsul mulhamah nafsul mutmainnah nafsul mardiyah nafsul kamilah nafsul ammaratu bisu'i nafsul radiyah nafsu etalah eusi-eusina nu mana nu kudu dikaluarkeun nu mana nu kudu ditetepkeun nu mana nu kudu dimantepkeun etalah pintu gerbang untuk memasuki alam ruhani. Ketika sesuai pas urang asup sorangan ku Allah asup set plek aya di alam ruhani dia teh bisa ku hayal teh bisa aing deuk ngahayal asup ke alam rohani tanya ku pamajikan keron kak gerendek asup ke alam rohani emang bisa coba-coba bae cakena terus dihayal tekebel ayang ke ngaharewas budoli mana geus diangkat jadi wali
geus kuari mah ulah hese teu kudu salat. Ulah salat mah syariat mah kos kitu mah. Geus teu kudu puasa, dona bulan Ramadan ge dahar bae sadaek. Jeung mun aya awewe mana bae tangkep bae habak. Sianya sih nu ngarewos. Tolong teh akibat hayal. Akibat hayal seperti kos kitu tah. Asup ke alam ruhani. Guruan cilaka geus urang teh kaluar ti alam jismani aya pintu gerbang ruhani nafsu disebut mujahadah. Imam Ghazali 13 tahun hayang memasuki alam ruhani. Imam Syafi'i 3 tahun sagede Imam Syafi'i memasuki alam ruhani. Urang teu caritakeun hese nyaritakeun aja guguru ge encan. Guru ge encan urang mah kita ninggalkeun warung bae ge geus embung urang. Hese urang. Waduh. Mantap. Da kumaha? Emang kudu kitu kiai. Ieu tergantung jelema-jelemana. Namun di jabatan tinggalkeun jabatanana. Tuh. Ieu mah deuk ijazah bae ge deuk ijazah kan dicoba ku guru. Jumat. Waduh cenah kiai Jumat mah adi gaduh jamiahan. Balik. Kakarak dengan mimitian ijazah bae berat kumaku berat ku murid. Emang kunaon kita tak jamiahan pa Jumat deh teu bisa ditinggalkan lumayan. Eta lagi batak MZ ta Zaidun MZ kurang memuji ketika nyana ngobrol 1 kali 2 kali almarhum almaghfurlah MZ sakitun mapuhara cerita seputar kehidupan nyana dalam rangka dakwah, kemudian di DPR keluarnya nak saya ingin berguru cenah Pak Kiai. Ya nggak bisa, tapi tetap saya pengen berguru sama Kiai. Enggak, saya nggak pernah memuridkan. Iya, tapi saya petunjuk dari Cirebon, dari kakek-kakek. Oh, ya udah. Ya, hitung dahar kedua kali. Anaknya tuh menang asupan di luarnya, dia 4 mata. Saya siap Pak. Siap gak Pak Kiai meninggalkan dakwah ceramah? Tapi udah banyak catatannya, tapi saya siap mulai Syawal tak. Jadi diatur-atur heula perjanjian siapnya Syawal. Oh oke, kalau gitu geus teh perjanjiannya nak. Bahkan ke majelis saya di mana nanti duduknya geus mikiran diuknya nak. Diuk mana aing diuk najaknya? Eta kan berarti kan bulet, ndekna teh bulet kan berarti. Siap ninggalkeun dakwah nu sakitu hebatna kan dakwahna lain kelas ente mah kelas 500 ge ngahayu bae kan nyana bahkan lain atuh kelas pesawat kan nyana atuh bo caki soleh teh mah waduh ieu geus 2 jam pesawat lamun 2 jam sabar duit kudu ngitungna kitu nya mah sareng kepudoli blon eta ngitung pesawat atuh lain ngitung angkot mun angkot 2 jam ka mana murah ngitung pesawat batu mahal 2 jam. Ya Allah, ongkos pesawat sabar aja udah 2 jam ya. Yeah. Nah, itu cerita seputar almarhum Zainuddin MZ. Nggak siap kan? Siap Syawal. Ya udah perjanjian, nggak siap. Nah, Allah menghendaki lain, Rajab. Akhir Rajab 27 berarti Rawah awal. Nyana teh aya. Masya Allah. Eta kan niat ke geus bulet siap ninggalkeun. Ente mah pan kumaha yang warung. Ndok cenah Kiai bener. Sia keberanian ninggalkeun warung. Emang teu dititah ge geus ditinggalkeun. Rugi. Bangkrut. Atuh sia mah pelampiasan berarti mah. Kira-kira bangsa warung maju deui mah sia mah eureun rekatna. Kitulah sakiana. Tebabari sekadar zikir bawa masalah ngan ketika orang endek asup thariqah di heula urat-uratna siap jeung henteu. Iyalah. Tapi sekelas jelema hebat MZT. Sebab saya mencari ceknya. Saya ini baca kitab Minhajul Abidin, iya, dan kitab-kitab yang lain ada semacam tertarik dari salah satu ucapan Kanjeng Nabi ketika sholat enak. Saya belum merasakan sholat enak. Dan ingin merasakan sholat enak. Satu-satunya menurut kakek-kakek di Cirebon harus masuk thariqah. Siap hayang menemukan sholat ngeunah.
orang lain hayang menemukan dahar geunah di mana. Anu di imah ge geus teu lucu deui, coba neangan nu leuwih lucu. Kan ganti urang. Atau tambah, apa masalah sih? Iya, masalah, bermasalahna mah ribut. Dah, wa yurabbi bi mulazamati asma'i tauhid wa yukhriju min alamil jismi ila alamir ruhaniyah. Asub ke urang ke alam ruhani keluar ti alam jasmani. Ieu kan sebuah cerita prosesna Masya Allah karim. Hiji kudu ninggalkeun kangeunahan anu patali jeung jasad. Kangeunahan anu patali jeung jasad baik eta dahareun baik eta inumun pakaian kendaraan dan lain sebagainya. Nah ulang we kok Gus Dur henteu. Sia mah nyahona Gus Dur geus naek mobil mewah nah. Nyahona Habib Lutfi kuari geus naek Lexus. Nyahona teh Habib Umar kuari teh geus kos kitu. Henteu nyaho proses awalna. Atuh urang ulah jadi ulah neuleuh kue bolu geus ngajogrog di luhurna. Deuleuh proses nyeun bolu, bau budak calana ge ka mana ambalaya. Teu kesang bareotan segala rupa. Bo diutak-utak segala nyingsring segala nanaon. Eta proses nyeun bolu bae kos kitu atuh komo irik jadi wali. Dah. Nah, lamun nu ngabimbing kumaha emangna bisa cara politik. Politik teh sadetik bisa berubah. Politik eta kos kitu. Lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Thariqah mah lain ngagunakeun keyakinan melalui mujahadah, melalui tafakur. Hayang sampai ke musyahadah. Nah, ieu yukhriju min alamil jisman, kaluar ti alam jisim teh lain sambarangan. Geus dipandu atuh ku guru. Mun aya guru mah asal jam 2 udang. Eta guru teh kos paksa udang. Urang kajenteng ku kumaha ge udang sia. Mandi. Waduh teu meunang mado. Mandi. Urang kikian dibenturkeun ka tiang jeger. Bentakan sia. Aduh jeung nyeri wan. Seperti kitu guru mursyid teh. Ngadidik urang tah guruna. Ieu neuk jadi muridna siap tah henteu. Guru mah selalu siap. Mantak aya jelema lempang sia. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ulah make sendal. Eta kan hese. Tuh, siapa kok sabun awas. Atuh heuh. Kitana ulahna ki ngising. Dilarang kencing di sini, ngising nya. Ieu ge sarua kita ulah make sendal, make sepatu. Dasar blon kabeh. Tapi raja eleh. Atuh eleh jadi larangna kencing sih. Nya nama atuh ngising. Sebenarnya lebih parah eta. Ya Allah ya Rabb. Nah, ieu guru nu kos kararieu. Kok eta bisa-bisa aya babacana kan bismillah. Urang lamun titah lempang teu satitah-titahna. Lamun titah ku Ki Pudoli mah misalnya lempang sia. Ti dieu ka Serang ka Pandeglang ka Gunung Santri naik ka luhur haju balik deui ke podar sia. Teu dibere bekal. Kan aya bekalna bismillahi alal ardi wa bismillahi alas samai wa bismillahi alal bihar bismillah. Terus tah. Jang naon eta? Hiji liquatil jasad, dua litoyil ardi, tilu. Tah eta kan aya. Mantak ketika manehanana teu kuat dibaca eta terus. Ketika kekuatan leleungit aya cara berem dideketkeun bumi. Atuh kan ngeunaheun kos Kangjeng Nabi aya nu ngahareos Jibril. Ieu mah urang aya babacaanna khusus mun eueuh guru mursyid paeh di jalan sih. Paeh tapi kulantaran aya guru mursyid cara Ki Ahmad di Surabaya dekat dieu duit bea kabeh. Berem nyana nyokot dangdaunan set bismillahi alal ardi wa bismillahi alas ayata moal dibaca terus gua isi direkam sia wah bahaya eta. Eta paranti jang paranti eta tapi aya syaratna sih moal bisa sarajan dibaca gak aya syarat. Nah tiup jadi duit naik kereta nyana gaikeun tah eta kos kitu tah aya guruan mangeunaheun.
Tita ku Kifudoli misalnya mawa HP deh bos iya capek paksakan pan paksa naik ke Gunung Santri naik sia ulah henteu aju geus datang ka Luhur meuli sao asa torekat jurusan ka sao atak teu beres ku ari torekat ya beres ijazah torekat mencet eueuh ti dituna beres torekat teh kudu mere emas sekian gram tuh ti ditu malah anti eta kunaon aya ku ari torekat karar itu berarti guruna ieu dolun mudilun dina torikoh maksudna sa yuriduna wajhallah hiji be yuriduna wajhallah ulah aya unsur-unsur guruna siap tinggal muridna endek hayang keluar tina alam jisim tapi ke alam rohani prosesna itu bisa setahun 2 tahun 3 tahun itu bisa lain kudu puasa balai tetapi ieu tah muter-muterkeun kolbu nu hayang tahan ku urang nu urang embung tafakuran aya naon selalu kos kitu tangke urang perang kan jeung nafsu tah perang jeung nafsu ke geus mah urang bray tah menghadapi nanaon jadi lalagaan ka ngaji jadi lalagaan eueuh ahli toriko teu lalagaan sadunia kabeh lamun serius henteu narikot sebabna teu nganggap ngaji teh geus teu nganggap nu dianggapna hiji kolbu jelema supaya wau ka Allah teh lamun teu dilalagaankeun tunduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diudang geusaan. Badak boga khas tersendiri ahli toriko sadunya. Mulai nu serius sadunya. Sebabna kecuali nu karakter mah itu biasa bae. Sebabna lalagaan ngaji syariat eta lalagaan tapi bener Eki Pudoli mah bener tapi lalagaan ikan beda tuh nah geus menghadapi naon bajunya nama lalagaan kendaraan lalagaan teu nganggap makanan lalagaan kok bisa kos gitu hanya jelema nu geus datang ka dinya lah anu bisa namun encan urang neuleuh zahir bae waduh anulah anu suuzon timbulna urusannya mantak pangwap da diwanti-wanti ku ulama sing hade ulah suuzon ka ahli Allah unggal kitab awas man azali walian faqad azantuhu bil harab awas ulah suuzon silakan babalik ka sorangan endeu kumaha teu suuzon aja kiaina gaya mobil mewah murid mah make Avanza ge ngahutang guruna norekat make Lexus aing mah heran guru make Lexus pancena kita mujahadah tah badak ge lamun neuleuh nu geus jadi da Habib Lutfi neuleuh Gus Dur neuleuh Habib Umar neuleuh Habib almarhum Habib Umar Condet atuh riweuh urang neuleuh kikituan bae riweuh ulah neuleuh kos kituna neuleuhna urang teu memehna teu kadeuleuh geus taslim bae ya urang deuleuh abuya Cidahu lamun ka beneran urang keur ka ieu bow pake bajuna 2 rangkep sorban non bagus teh soalnya ente ban teu kabeuli pan sorban kos kitu ge haju di mana deui meulina di Mekahna ge tipu doli ge neangan teu kabeuli jadi mah teu nyaho tokona ongkoh deui nah ulah leuleuh geus jaradi lah hese geus jadi nama guru kula di Garut ajengan imam make samping BHS bae BHS daging geus bunggu jore baju kiciripit be sorban kitu keneh ih deuk kumaha nyangka ahli torikohna deuk kumaha lamun urang henteu sapopoe ku urang di deuleu ahwal karak kan ai kakar kapanggih mah moal kapanggih sebab keren nah aya jelema Rudin Tatambalan ieu meureun wali iya asana ieu meureun wali hebat ieu mah Rudin kos kieu barang balik na minta ongkos
beres gitu. Nu dianggap wali lain, nu dianggap lain wali. Geus hese nu ku ayana sakitu geus taslim urang ka ahli Allah. Ningali efek-efek ahli Allah bae geus sakitu. Efek-efek ahli Allah mah jadi sadajan teu serius loba anu arasup Islam, loba anu taubat, loba lah seperti eta efek daripada ahli Allah. Nah, ieu proses yukhriju min alamil jismaniyah ila alamir ruhaniyah, yakni datang ka alam sirri, urang pending setelah haul. Wallahu a'lam.